ngahacurkeun si Mbah Baktos nun Pututut lain kumaha kadeng pututut kumaha kadengena jadi kurang sing percanten untuk kututut ku cacing mangga Gusti naon anu bade dilisankeun ceung aya naon ieu teh kulan Gusti cing aya anu bakal dicaritakeun ku ngaing ari soalna mah kitu pokona dina danget ayeuna mah keun we ku ieu naon-naon oge di mana-mana salira pada syukuran kadiekeun beda urang merakan nyanyi na gua abdi naon mana bisa nyanyi gitu sakedik percanten kumaha nyanyina hei seniman kututut setengah pakai ku seniman kututut sebenarnya mah kadenge meureun saeutik biasa kadenge meureun teh awar-awar ngadumpar kana ceurina penting tadi aing ngimpe naon Gusti ngimpe naon ngimpe naon teh kaharti mun cewek wer ieu hari halis ngimpi karageragan bulan Sapasi atuh raos eta mah laguna ge bulan Sapasi nu aya di Singapura jauh-jauh bulan Sapasi di dia ge asok aja Allahu Akbar tah air rag-ragna teh kana lahunan tak gede malah kitu keur merong aing lah kadina lahunan aya bulan Sapasi atuna hajo datang we bintang 2 celek dina tak-tak aing eta bintang jeung naon tah impian mode kitu tutut bade dikulub bade digoreng daraos atuh cager tali perte